keneh beting teh. Urut ditonyok ku jelema kamari. Karena beki nyeri dia lah. Gusti nu agung. Si Ogut kamana diker dibutuhkeun teh eueuh. Kudu dibejakeun nih perkara ieu. Mun teu gawat. Ayah Akang Hansip gening nuju naon Akang? Nok mah. Kayak nanya sagala. Ate katingali ieu keur naon? Nuju cicing. Ning eta apa? Nah, abad kudu nanya deui atuh. Ih, si Akang meni sigah nu karesel kitu. Kunaon? Gua nuju karasa teh Nok. Neneangan si Ogut. Teu kapanggih wae. Oh, gitu Kang. Emang kunaon kitu si Kang Ogut? Teu naon Nok, si Ogut mah. Kan udi keur neangan. Ih, meni gede ambek Mang Udi mah. Yantos atuh Nok mah bade uih heula. Saha nu amek-amekan? Nok. Nok montok. Lain naon nerekong. Kehel teh lah. Si nyangsang tukang seng datang asli yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepso. Ieu cengek mangkaning keur mahal ieu teh cengek teh. Tapi garoreng kieu ieu marengkel. Bere keur mahal mah. Udah diobat ya mah ya kayaknya mah. Punten. Mangga. Neng lihat ya ieu teh. Muhun Pak RW. Ini asa panglingnya seueur parobihanana ya neng lihat. Robih kumaha Pak RW? Raraosan mah sami wae. Duh kan laki pendak pointenya neng lihat. Bade ka mana neng lihat ya teh? Bade ka Bumina Enok ya teh Pak RW. Oh, mohon mangga tuh neng lihat. Muhun Pak RW, mangga tuh di kantun heula. Oh, Assalamualaikum. Mohon mangga. Waalaikumsalam. Cep, lamun cicing di dewa mah mau bebenangan, Sabar atuh Dul. Orang sabar mah disayang Allah. Si lain pak bisa we ngejawabna teh. Sugan atuh Dul. Aya nu ngalewat jelema anyar ka dieu bisa cair duit. Jelema anyar nu gelo atuh eta mah Sep. Mah jijikan nu gelo si lain mah sadul. Apaan sok loba, Sep? Nu gelo anyar. Kalah kaseuri si lain mah dul ah. Bae atuh Sep. Daripada eueuh mangsa atuh bisa seuri-seuri Sep. Tapi dah heueuh dul. Ari si lain kunaon Sep? Buat si lain nu gelona gitu. si nyangsang tukang seng datang asli yang hong boga kabogo si momoni cipok si cengli kabitaeun hayang ka cipok ku cipok dibejakeun ka si nyangsang cang cingcong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang pilung kang pilung bebeja kasih cuan babaturan sobat kali si cengli si enen laporan kasih tejin. Pak RW. Nuju naon Pak RW? Biasa jangan udah ieu nuju bebersih ya. Nuju bebersih. Iya. Gawat itu Pak RW. Gawat naon? Kami seueur preman di kampung urang teh Pak RW. Aduh.
Oh, numawi gitu jang udi. PRWG teh nuju ngemutan teh perkawis eta teh. Kemari Udi ditonyok. Tapi untungnya teh Udi mah kuat. Wah, ditonyok. Tapi teu kuna naon jang udi. Naon ditonyokna? Teu naon Pak RW. Untung Udi bisa silat ngaditakisana ku Udi teh. Oh, mohon atuh syukur ari teu naon mah nya jang udi. Sing kiat teh atulah. Mohon Pak RW. Nyata satu. Udi bade keliling heula. Oh, mohon mangga tuh. Kang Udinya ari karesan da ieu PRWG nuju beberes sampah ieu teh. Ini rajinnya Pak RW mah duh. Oh, to sakedahna tuh jang Udi. Urang teh kan kedah tiasa ngajagi lingkungan supados bersih sareng sehat gitu. Mohon. Tah ku kituna jang Udi wayahna ieu ayeuna teh karesan jang Udi janten hancip. Wayahna kedah ngabantos ka Pak RW tina perkawis persampahanana oge kanggo ngadugikeun ka masyarakat, sosialisasi ka masyarakat bahwa persampahan teh supados tiasa ngelola sampah di perumah tangga. Janten dipilih di rumah tanggana masing-masing, sateacana dibuang ke tempat sampah, sateacana ditarik ku pengelolaan sampah gitu. Karesan kan Pak RW oge tos ngagaduhan ngadirikeun tempat atanapi bank sampah. Janten kena teh anu tiasa di anu pajeng tiasa ditabungkeun di bank sampah gitu tah jang Udi. Mohon atuh Pak RW. Siap laksanakan. Udah bade mangkat heula. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Cang cincong si nyangsang jadi nepsong neneangan si cengli kacang kilung bebeja kasih cuan ki babaturan sobat dali si cengli si enen laporan kasih tejin si tejin nantang gelut kasih nyangsang si nyangsang leuwih nepsong neangan tejin nyangsang galut di walungan. Sep, motor saya eta. Teuing Dul. Kemana kira-kira jalan mana eta? Mun aya jalan mana pajak gue dewek. Hade Dul. Alus kayak mun aya. Hei, kela. Dul. Ieu awe nu ngaranna Lia teh. Bisa cair, Dul. Oh, iya nu ngaranna Lia teh. Mohon Kang. Tah, iya saya anu ditayangan ku dewek teh. Emang bade naon gitu Kang? Lah, kege apal sorangan. Sok atuh Dul. Penta duitna. Lah, teu kudu dipeta duit tuh kieu mah. Nah aku naon gitu Dul. Atuh mah cair meureun Dul. Justru bakal cari badak nu kieu mah. Heh Neng, di mana bumi teh? Bade naon gitu? Jeung naroskeun bumi abdi. Dewek nanya, imah teh di mana? Soalna aya nu hayang apa? Punten Kang, abdi moal tiasa nyebatkeun. Dul, Asep, baik tong dapet duit. Nah bos. Asa jadi araneh kieu. Pikir-pikir, tulis oke. Aduh, naon bos resep? Hampurannya, harita pernah macet. Mohon Kang, kesawios. Oh, iya awewe nu pernah dipajak ku bos. Pernah, ngan cair 5.000, tah ayeuna silaing duaan, ulah majek awewe ieu. Tah, kebenaran bos, aya kitu mah. Dewek teh keur neangan alamat awewe ieu, bisa cair gede. Emang silaing dititah kusaha, Dul? Nyaku jelema atuh bos, mah nyaku monyet. Nu ngaranna teh Hendra teh. Alah, lontong dianggap. Pokoknya ieu urusan dewe. Ah, Dul. Cicing di silaing mah. Kumaha bos Ocit we lah. Neng bade ke mana? Hayu atuh, bilih bade dijajab ku Ocit supaya aman. Bade ka bumi enok Kang. Oh, ke bumi enok. Hayu atuh. Dul, Sep.
Nyingkah. Si bos. Kumaha ieu malah dibogohan, Sep? Waduh, cigah nama macair. Heeh. Melaan sio-sio. Nok mah tos ibak, tos seger, tos gelis sugan we, aya pameget nu ngeceng ka enoknya. Kamana ayeuna Dul euy? Sugan we mangsa atuh lah. Tuh geuning. Cek dewek ge aya mangsa, Sep. Tapi si goceng ieu mah euy. Wah, Dul. Ieu mah montok ieu, Dul. Mun bisa mah ulah dipajek, Dul. Naon maksudna ari si laing make ulah dipajak segala? Asep mah resep, Dul. Tah, nu kieu awewe idaman Asep teh, Dul. Alah, naon si laing jatuh cinta? Bisa jadi, Dul. Aslina ieu mah teu make heureuy. Akang-akang teh kunaraon? Teu kunaon Neng Baheno? Saha nami teh? Abdi mah enok Akang. Akang pasti bade majek deui nya. Bener pisan. Cik boga duit teu? Tah, pami aya nama teh gaduh pisan Akang. Wios lah. Teu kedah kanggo Neng Nok mah. Pokona mah aman lah Neng Nok mah. Beuh, air si laing kumaha? Atuh moal bebeunangan aya carana mah? Geus bae tuh, Dul. Ngarti atuh seeutik mah. Da Asep ge hayang ya tuh jatuh cinta. Kumaha si laing lah lieur. Neng Nok teh bade ka mana? Hayu atuh. Dijajab ku Asep. Serius Akang bade ngajajabkeun enok? Serius atuh. Hayu. Ari si laing kumaha teu boga pamadegan pisan. Pokona mah si laing tungguan di markas. Ke Asep nyusul ke markas. Hayu atuh Akang bade jajab enok mah. Hayu Neng Denok. Awas si laing. Si Asep teh kumaha? Pamadegan pisan. Banyak ya preman eleh ku ceuteum. Hah. Neng Lia. Kang Ogut, Neng Lia bade ka mana ieu? Naon si laing lu bata tanya, kumaha dewek we atuh. Pami Neng Lia ieu telepat sareng jalmi ieu. Kan jalmi ieu teh anu kantos majeg teh ya. henteu Kang telepat. Kaleresan bade ngajajab Lia sareng tos nyuhunkeun dihapunten. Tuh, dengekeun ku si laing. Awas. Ayo Neng. Neng, ayo. Lengkanu kungsi kasorang pahit berkarandapan. Disangka Neng Lia bet daik gimana laki nu teu dikenal. Padahal kan laki eta teh pernah majig ka manehna. Kawan gue memang kadang-kadang suka bisa dipercaya. Dening kieu rasana meureun ieu lain jodohna. Geus takdir maha kawasa urang kedah tumarima papisah salamina.
kalau naon eta Neng Rian. Nah, dewe tidak kepikiran. Duh, eta juga Mang Ogut. Mang Ogut, kunaon juga sedih kita? Tahan sedih, tersedih. Ah, mah mungkin eta sedih. Kepo. Tekuna naon Mang Ogut mah? Raut muka mah mau bisa dibohongan Mang Ogut. Selain meliti keneh mau nyaho kana naon. Geus mending oge aya mah tuh gerang ngaji kayak tuh. Nanya tuh Mang Ogut cepin bade ngaji heulanya tapi Mang Ogut tunggal wainya. Nya ciga tuh kayak tuh. Yang teh. Aduh. Budak ayeuna mah apa galau. Tapi da meureunna disebut galau tuh iya gitu. Tapi nah geuning nyatana kaasih dipulang nyeri kanya dianggap salah mundut mungkur ngajak pisah nah bet kieu jadina gara-gara tuang rama nu teu doa megatkeun tali kaasih nu geus ngancik dina ati duriat dipaksa pegang